Entin, imah mah meuni gaya kieu nya, eka pangaosan, meuni panggayaran jiga nangkana teh salapan. Alus teh ieu, mamah bajuna jeung dandanan kerudung aksesorisna, mun kieu nya entin. Ih gaya. Ah, mama muli gaya ya Allah, bisa dadang-dadangan muli siga selebritis ya Allah, ya Robbi. Geus pangalusna mama saksi dulang salapan. Aing teh teu pikiraneun geus lah aing indit ayeuna nyampeurna BRT. Tidak mau tuh wingi lu, ibu jeung sahang ke editna. Geus satu mana samper we ka ditu BRT-na kumaneh. Oh sabar kuing. Heeh, ayeuna ieu teu kuat mules. Oh nya tuh. Aing ada guan di imahnya. Nya. Cuma ieu teh rek milengkeun, ieu teh nya kumaha nya, ieu teh ai make gelang nu ieu sok diinjem ku si tungkenana teh lah ai mah moal diinjem-injem pun teh si teh masuk gunjang-gunjang hayang bae si teh mah nginjem teh. Moal ai mah kena teh sok lila kondangan nginjem ai nginjem moal ai mah itu lah ti pake poe da ekola buli di mah teu gagayaan kitu nya geus lah kata anakna col sok ngintip kata anakna teh ka dieu. Erte, eka pangaosan ta moal Erek erte. sing erek. Erek. Daguannya ke heula ieu gelang. Oh. Nya dagoan. Nya daguan sakedeung. Sok. Hah? Miloba emasna ya Allah ya Gusti. Di mana eta boga emas miloba kitu? Nya loba atuh da pamer teh Raja Salman. Walah, ini mah tuh. Ini apa sok nginjem sama jeung abak moal mah dinjem-injem. Ih, najis. Cenah teh sok terusna teh di lida nggalek kondangan nginjem kemana nginjem moal moal gitu. Pelit. Tin, gua teh kepangaosan nam nili lapisan guruan di BRT teh. Tin. Ini nungguin, hadia. Ayo, sok nginjem kena inu abak mah nya. Nya. Kena nak ai mau wali beres. Dari momen ini karuan kan ulah ibu kasih ke bahwa wi boga ge tanya. Oh, nya tuh grama ka dieu. Upahna. Tapi ulah kadenya awak eta 5 gram eta. Kalau 5 gram itu bener. Doble lain. Emas eta mah Raja Salman. Oh, Gagah bah geuning. Oh, ini doble. Gua atuh mah entin, mah meuli lapisan ku yang dititah teh ka BRT nah. Kepangaosan mah. Permi yang si Indit juga yang kena naoge tadi ti. Aing atuh rek ka kamar lah nyokot tiung diinjem tiung. Diulang terus si Indit juga Geus di tipu, geus bae atuh lah. Najis ting bebarengan ek milangkeun jeung di untia nu kawas kitu rupaanana aya sendal digantungkeun kana ieu aksesorisna nu kawas nu kitu mureunangan gonjreng ka tidak di lapang lalga pada nempokeun moal lah kuring mah da di untia mah kabeh geus nyahoeun bahwa kitu teh. Ada bina tapi ini nyerahkan sa sepatu. Ngerakeun. Eta sepatu. Nah, kitu. Ina tuh sepatunya mah hulu. Zaman ayeuna jang menggor wirog ke di lapang. Ih, aing mah nyerahkeun. Ini ayeuna si untia mah geus diheulah jeung teuing mah daerah. Ieu pangadek sendal aing. Oh, bener. Sugan teh geus arindi. Iya, ini sini. Memang waduh, ini sini. Ayeuna ieu wina tidak ulah becak atau wina mangilihan heula. Geus lah, gua bareng atuh mah, bareng inditna. Temen angotnya, eta mah ongkoh eta heunaun teh aksesoris nu ngagantung ya. Zaman ayeuna model. Astagfirullahaladzim. Moal kitu ke di ditu pada nampokeun kabeh. Wah, ya aing meuli gaya kieu.